jelema lamun hayang buat kedudukan iman. Jadi ternyata dina setiap jelema teh aya amalan anu eta amalan teh nentukeun kedudukan kata. Nentukeun kedudukan. Ongkos urang kieu jelema tukang macul kedudukanna di dinya. Jelema tukang usaha jadi karyawan kedudukanna di dinya. Jelema jadi pemimpin perusahaan kedudukanna eta. Jelema jadi kepala desa kedudukanna di desa. Jelema jadi bupati kedudukanna di anu kitu teh. Jelema jadi presiden kedudukanna di negara. Jadi di salatnya kedudukan. Nu paling bagus urang minimal amalkeun kurang dina sholawat teh sapoena 12.000. Sabab jelema diangkat ku Allah derajatna ditingali heula mahabbah apa henteu ka Kangjeng Rasul. Mun teu mahabbah, mun teu maca sholawat moal bisa. Moal jelema ngahina kana turunan Kangjeng Rasul. Punten-punten para jamaah sadayana moal batina mah bener. Jelema nu maena kana turunan Kangjeng Rasul moal seutike moal yai moal. Ieu mah mulia cek Allah. Tapi lamun mulai cek manusia bisa wae. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa qawadah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Anas radhiyallahu anhu aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma thalatha ayyam min asy-syahril haram al-khamis wal jum'ah was sabtu kataballahu ibadat tis'a sana. Wa qala aidan Rajab syahrul taubah wa Sya'ban syahrul mahabbah wa Ramadan syahrul qurbah. Puji sedang syukur hayurang panjatkeun ka Allah Subhanahu luhur. Shalawat wa salam hayurang terlibatkeun ka junjungan alam wassalam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayan mudah-mudahan kurang sadayana kesulitan syafaat matikan di Rasulullah amin ya rabbal alamin. Para jemaah sadayana alhamdulillah didai waktu seorang sadayana dikumpulkan ku Allah duri kana tempat kalayan musafitu heureutna kayan hujan kayan pelok tapi kukituna para jemaah sadayana kemurangan karena semangat orang dina tolab ilmu mudah-mudahan dina wengi ayeuna khususnya mudah-mudahan orang sadayana singkeng bermanfaat, kalayan singkeng kebarokahan, kalayan mudah-mudahan sadayana singkeng tina kalancaran serta beri rezeki ku Allah kangge ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sagadengan tidinya urang ngaos surah Fatihah kangge nyata lancet namang jamal terus pupus mudah-mudahan almarhum ditampi amal ibadah ku Allah tapi amal Islamna termasuk mudah-mudahan sing diampura segala dosa ku Allah. Alhamdulillah urang sadayana dina isaah biasa zikir ka Allah, biasa urang sadayana nyata tawassul dimana para jamaah sadayana urang sabda acan ngarajakeun kana pangaosan urang ngaos Fatihah khususna kangge dulu urang sadayana kena musibah eta musibah gempa. Insyaallah mudah-mudahan ku Allah sing dipasihan kasabaran katawakalan kalayan sing ngajadikeun musibah jadi hikmah
hikmah dijadikan khusus nu kena musibah sing jadi jalan takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah bi syirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lumana para jamaah sadayana orang terjadi di setiap musibah gempa yang saja bana ya penting nyata orang kedah dina setiap waktu melaksanakan sholat dina rakaat terakhir dina sanggeus rengse urang dina ruku nyata beres ruku terus tidak kurang ngaoskeun nyata kunut nazilah terus ngaoskeun kurang kunut nazilah kusabab naon kusabab seurna ieu musibah-musibah diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun nyata bisa jadi siksaan, bisa jadi cobaan. Dan urang mah lamun jarak kena musibah teh ku ukuran nu leutik ke musibahna. Gitu. Nyeri huntuk begitu nyeri huntuk, urang mah nyeri huntuk, begitu nyeri huntuk cenah keur diuji ku Allah aya salat tara. Aya salat tara, puasa tara, ngaji tara, nyeri dibere nyeri huntuk disebut teh diuji ku Allah. Jadi orang masuk salah kaprah ngamaknaan ternyata gini kaseureun mah para jamaah sadayana nu turun siksaan eta teh siksaan balahi nu turun siksaan matakan lamun jelema kena balahi sing lobakeun maca istighfar termasuk halodo panjang kita urang halodo turun hujan eta ge sami urang sing loba istighfar. Ayeuna hujan agar-agaran lain jadi rahmat jadi musibah gitu. Begitu hujan gede angin gede kadu maruragan. Masya Allah maajid gagal ngarempak. Salah salah kene lainnya. Itu sebenarnya jadi naon hujan teh aya hujan teh rahmat teh nu mana heula. Air rahmat mah yang begitu turun teh jaradi buahan teh jadi buah naon teh jadi tapi kajenting ayeuna urang hujan aneh naon sagalena ge teh jaradi buahan teh kitu nya beda kadang jadi ai kapupur mah begitu hujan teh pepelakan teh aralus geurawe aya nu hujan belak cabe gitu nya melak-melak kan jadi musim hujan daerah kurang bagus ada gitu. Masya Allah Gusti naon kitu nya tamantakan orang gelarkeun ku urang tah kurang robah tah robah kunaon karobahna pertama orang ku istighfar kedua robah kurang ku sholawat sabaraha maca sholawatna jelema lamun hayang buat kedudukan iman jadi ternyata dina setiap jelema teh aya amalan anu eta amalan teh nentukeun kedudukan kata. Nentukeun kedudukan. Okos urang kieu jelema tukang macul kedudukanna di dinya. Jelema tukang usaha jadi karyawan kedudukanna di dinya. Jelema jadi pemimpin perusahaan kedudukanna eta. Jelema jadi kepala desa kedudukanna di desa. Jelema jadi bupati kedudukanna di anu kitu teh. Jelema jadi presiden kedudukan di negara. Jadi di salatnya aya kedudukan gitu. Ngan urang ting aya kedudukanna ting eueuh. Nu paling bagus urang minimal amalkeun ku urang dina shalawat teh sapoena 12.000. Pantara geus ngajeng waktu mana teu ngajeng waktu naon kalem teh. Maca tara santai we gitu. Becat pernah macapan sareng bencang kita lamun tahlil tak 33 pernah kitu we kabawakeun aya susuguhan kita teh masalah Gusti
Allahu Akbar gitu. Padahal orang teh baca salat teh kedudukan, orang tawasul manakib aya kedudukan anak kare. Sok, jelema anu can manakib jeung nu geus manakib beda. Aya kedudukan aya. Tong disangka ieu urang ngariung dina ieu penting kedudukan, aya kedudukan. Ngan urang tong diakui eta kedudukan. Tong ngarasa bangga urang dina manakibna. Tong ngarasa urang getol dina ngajina. Tong urang ngarasa hebat ngalihat ti baturna. Tah eta nu hese teh ngaligeutkeun eta. Sehingga mun katempelan rasa eta moal aya kedudukan. Moal, Masya Allah. beda jeung kedudukan urang jadi kepala desa, adi bunga lain kiranya. Gitu. Urang aya teh naik deui jabatan anak beki adi bunga eta kitu. Tapi aya dina dudukan nu kieu mah makin luhur teh lain makin sombong. Lain semakin mengakui lain. Justru semakin kahinaan teh semakin karasa kahinaan. Kakurangan semakin karasa kakurangan. Gitu. Gagahnya pantes tahapan-tahapan para wali, tahapan-tahapan para sholihin, para jamaah sadayana, Masya Allah. Pantes ngeunah dina hirupna atuh pantes. Jika nu teu riweuh secara urang-urangan riweuh we kitu nya, Masya Allah. Gusti Allah. Asalna teh riweuh we gitu. Kajen teh barejeun urang cicing di bage riweuh kan. Usaha ge riweuh keneh wae. Teu usaha komo. Gitu tuh. Nah, aya masing-masing kedudukan. Kurang pek mulai cairna tah. Kedudukan cokot kurang kedudukan urang. Eta mah pagawean urang nu nentukeunna urang. Tonggo rening sifat ya 12.000 jelema ngaos sholawat para jamaah sadayana ngaos sholawat 100 balik. Jelema ngaos sholawat 100 balik dina kitab kaul. Maka ku Allah qadiyallahu hajatuhu gitu tah. Salasina di dunia ya wasabina di akhiratnya. Jelema nu maca sholawat 100 ku Allah bakal dikabul doana di dunia 30. Di akhiratna 70. Kita tak lain di bawah Quran amin kudu digawe ya. Da amin ge teh nyaut mah anggar mah menang ieu. Ada orang ngadoa amin-aminan, kalau hayang amin aya 17 mah henteu we. Kitu. Nah, Jawa sadaya teh kayak para setengah kieu we no. Anu porti KPS kieu mah teh tinggal. Jadi kada padat aya PSI di Jawa PSI faros gitu. Masyaallah geus teh eta. Eta kitu mah jamaah sadaya. Eta kitu tah Allahu Akbar hese nya nentukeun urang usaha mah kusab aya dorongan ti ekonomi ti pamajikan ti anak aing mah butuh usaha kalaparan tapi lamun dina sholawat teh eueuh ngadorong cuman aya pamajikan urang bapak sia maca sholawat yang penting eueuh aya paros komo eta mah main mah picak lantik wajib ketua katusan picak lantik eueuh nu ngadorong coba orang istighfar emang anu ngadorong eueuh suka pemajikan itah, atuh urang teh perlu maksiat. Aya atuh urang istighfar, urang ngapura ka Allah, eueuh. Tapi palebah urang dina masalah usaha mah didorong ke pemajikan. Henteu we urang teh dibere pantau pemajikan. Gitu. Dorongan tah, pae kudu sia usaha, batur geus meuli anu. Gitu. Masyaallah dikucak-kucak urang salaki ku majikan. Masyaallah. Aya dorongan tah tersendiri. Kajian itu dititah, itu dicarikan pemajikan, tapi orang sadar, banyak anak batur jajan anak aing teu. Tuh, ya. Banyak pemajikan batur jajan pemajikan aing teu. Aya dorongan. Tapi lamun urang ngadorong diri urang eta bangga maca sholawat. Dorong ke urang. Nu jadi masalah terpenting eta sholawat. Padahal eta nentukeun kedudukan. Kira para jamaah sadayana aya ulama nu hayotan kieu weh. Begitu cicing, Masya Allah, eta mulyana ternyata eta kamuliaan teh meunang tina 12.000 sholawat. Gitu tah mulyana teh. Gagah ya Pak. Masya Allah. Tong kudu ningali kana ekonomina. Gitu, mun geus 12.000. 12.000 geus dijamin ku Allah para jamaah sadayana. Ngan hese para jamaah sadayana itu salat teh keur eling 3 geus gitu. Masya Allah. Nah, ternyata gini salawatnya nentukan kedudukan orang, kedudukan masing-masing.
Sabab jelema diangkat ku Allah derajatna ditinggali heula mahabbah apa henteu ka Kangjeng Rasul. Mun teu mahabbah, mun teu maca shalawat, moal bisa. Wah. Urang ningali manakib. Manakib kunaon awalna shalawat. Sabab Tuhan Syekh moal bisa menang derajat luhur lamun teu mahabbah ka Kangjeng Rasul jeung ka Gusti Allah. Moal bisa. Komo itu lemah ngahina karena turunan Kangjeng Rasul. Punten-punten para jemaah sadayana moal batina mah bener. Jelema nu ngahina karena turunan Kangjeng Rasul moal seutike moal mulia moal. Ieu mah mulia cek Allah. Tapi lamun mulia cek manusia bisa wae. Bisa wae. Masya Allah. Wah. Nah, urang diasupkeun kana cinta. Ngomongna cinta, buktikeun ku urang. Cokot kedudukan urang tina kacintaan ka Kangjeng Rasul. Cokot tah. Gaganya memeh usaha, urang komo usahana bari ngawarung, bari dagang. Itu jelas-jelas cicing maca shalawat isuk teh benar we 12.000 tos subuh. Walilaya tuh 12.000 teh. Itu walilaya moal 12.000. Payangkeun ku urang tah. Bayangkan kamu apal bah pemaimah, cicingna deket sapi. Bari wiridan selalu baca salawatnya deket sapi we. Sapi ge moal nyuruduk ge moal nyaho kalau tukang salat eta mah matak nyuruduk sih teh keparos. Atuh mana mah ku domba ge disuruh. Gitu. Cek domba teh atuh mulian aing meureun. Jeung sia mah suruduk ge paros teh. Gitu tah. Ai domba mah teu salat pantes aya paros mah. Terpantas tau ke salat teh gitu. Ai domba mah pantes teu puasa teh, ai paros mah teu puasa teh terpantes. Coba baru kamari barang poe puasa. Hah? Cacap nona. Sabulan. Astagfirullah. Cacap barang sampai berapa ya? Sabulan. Kalau sabulan teu puasa. Matur lah kalian. Percaya tuh Mas Amin kemaras. Waduh percaya dia malah gak malas doang ya. Masalah. Itu tahu orang teh. Gusti dagang kurang pek. Cokot tak pangkat begitu teh. Begitu cokot kurang pangkat. Urang iya enak ke mana kita dapat pangkat. Dapat pangkat. Teu sadar urang yang diberi pangkat ke Allah. Yang diberi pangkat. Kan dina Rajab ge aya pangkat ngaranna Rajabiyun. Aya masing-masing pangkat. Jeung setiap perkara termasuk dina puasa jeung sajabana eta aya khusus surga. Aya khusus kade. Surga teh aya khusus bagian-bagianna. Gitu. Aya pangkat-pangkat tersendiri. Urang kalau di akhirat, tongkron di akhirat, urang di alam dunia ge beda pangkat masing-masing. Beda. Aya nu kasebutna usahana usaha serabutan dina kasebutna kitu. Aya di pangkatna pangkat anu deui rada mulyaan, aya di eta masing-masing pangkat. Urang teh dibedakeun ku pangkat. Bedakeun ku pangkat. Aya pangkat moal bisa sarua kan antara pangkat jelema anu tibang salah kadar serabutan usahana ujung boga perusahaan atuh beda. Atur serabutan kunaon lain dicopot eta pangkat. Sayang lamun teu dicopot. Ya. Masya Allah. Urang ge kitu tah. Itu urang keur nyopot itu keur nyopot pangkat. Ngan urang teu sadar. Teu sadar. Henteu. Dari pangkat mungkin mah lain urang jeung agungkeun lain. Raja masa deh. Lain urang supaya wah lain. Lain urang supaya loba murid lain. Lain urang supaya urang dipikar sepenuh batur lain pangkat bagaimana lain kayak bakal karasa urang bertahap terus istiqomah ngan syaratnya eta istiqomah dina manakibna istiqomah dina ngajina istiqomah gitu tuh dina maca salatna istiqomah syaratna dina istiqomah begitu orang istiqomah mulai ku Allah dibukakeun buka sapintu terus bakal mapai terus karek teh aya rahasia tersendiri di diri
Itu tuh. Katakan orang paksakan ka diri orang, oh berarti aing kudu nyokot pangkat ya. Cokot orang pangkatna, amalkeun kurang istiqomah ke dirinya. Engke nu ngajawabna urang lain batu. Nu ngajawabna urang lain batu. Kunaon sababna urang teu diparentahkeun, teu dititah ku majikan jeung anak sabab teu nyaho. Teu nyaho. Teu nyaho. Ya. Aya riwayat ka kubur. Riwayat boga anak, begitu boga anak eta budak teh dididik unggal poena, dididik bila mana hayang dahar, dididik kuat. Begitu anak nangaresing mah hayang dahar, cek mana kieu aya maneh hayang dahar mah ngadoa kudu salat 2 rakaat. Begitu salat 2 rakaat eta begitu ngadoa Gusti abdi teh hayang dahar, beres ti nya teh mangkat ka dapur geus aya sangu teh jeung deungeuna. Didikan unggal poe teh kitu we asal budak hayang dahar mah peribeuteun hayang dahar beusi hayang dahar jeung salat 2 rakaat ngenta ka Gusti Allah engke anjeun beres salat beres ngadoa mangkat ka dapur kege aya. Padahal ieu teknik makna begitu sawaktu budak eta salat ngadoa makna nyiapkeun bubur. Begitu dina hiji waktu para jamaah sadayana eta makna keur di kebon. Keur di kebon. Jaba waktu budak radaan deui. Nu dipaurkeun ku mana kumaya anak aing begitu anak aing ke salat 2 rakaat ngadoa ka Allah begitu mangkat mereka ka dapur eueuh sangu eta masalah. Beusi goncang kayakeun anak ka Allah. Eta mana langsung lompat para jamaah sadaya. Langsung lompat lain kira. Begitu lompat tepi ka imahna, begitu tepi ka imahna ditanya anakna. Jang, geus dahar can? Geus. Astagfirullah. Makna rewas isar mere sangu. Barang ditinggali ke dapur, terus aya malaikat di nganteuran urang jamaah sadaya. Gagah urang mah 3 leutik kita ngondoba. Didikan teh dan beusi ngayang usaha jeung nya heueuh. Usaha we. Ya, eta didikan nepi ka kitu teh. Masyaallah, bakal aya tutulung lamun jelema geus terbiasa ngaib hatena ka Allah. Walaupun memang urang diwajibkeun usaha johir ikhtiar ngaranna, tapi sing hati-hati kuatan oge urang ku usaha eta. Sabab eta nentukeun kana batin yang urang. Kana kabarikotan urang. Ada. Bagahnya urang lamun ningali aya kolot urang ada di kitu ka urang teh mau jadi kieu ayeuna. Kok di kolot kitu nya. Iba ku kolot, "Hai Jang, ditelang jajan masuk. Bapak loba ya. Sok nya tadi ka bapak. Loba kene bapak mah duit mah." Kan didikan urang geus teu bener. Gitu, para jamaah sadaya. Dididik teh da anak kiai rata-rata emang kok diogo anak henteu para jamaah sadaya abdi ningali nyaksikeun nyaksian rata-rata anu jadi kiai teh anakna teh ternyata kadina keur masantena bener-bener lain kira. Jika nu teu aku ku kiai teh. Habis sok napakuran setiap kiai-kiai didikan kiai ka anakna benten para jamaah sadaya jeung urang banyak sehingga aya geus nyaah mah budak teh moal kayang-kayang moal jadi-jadi. Mau jadi mengisnya aku dia punya amu jadi gitu tah katakan disebutnya prihatin gitu Raja Rasul Masya Allah. Nah eta para jamaah sadayana kurang cokot tah anugerah eta tah anugerah geus teh lobating atuh minimal atuh patokeun kurang teh kalau patok plak ngalong patok teh Anda udah baca sholat belum 100 kali satu hari? Jadi orang teh keingetan, oh kita baca sholawatnya 100, baca orang meneh kasawat. Gagapnya. Coba, dah aneh para jamaah sadaya. Dah orang mau nyaho pangkat ieu, pangkat naon, ieu pangkat naon, ieu pangkat naon mau nyaho. Anu nyaho saha? Anu boga pangkat deui. Urang rakyat teu nyaho saha DPR-na, saha MPR-na, saha menterina, tapi begitu orang asup pada dunia pemerintah bakal nyahotah saha ngaran DPR, saha ngaran MPR, saha ngaran menteri kitu tah nan kusau urang jadi rakyat keneh jadi orang pejabat sehingga orang teu nyaho dina sholawat kayak gitu betot kurang sholawat aing hayang jadi RW ieu kayak jadi RW mah ngapalkeun bila mana datang bupati teh bupati saha ngaranna nyaho
Nyahun gitu tuh. Mun gitu paros hampir jadi wali parosnya gitu. Wali nikah temu anak parawan. Insyaallah. Jadi nyahun geuning para jamaah sadaya masyaallah. Tah eta tah. Atuh urang mantong ningalikeun kitu teh urang penting aing geus we mahabbah ka Kanjeng Rasul maca shalawat tah aing hirup teh loba dosa. Sadi ke nu mere sapati wa Kanjeng Rasul Gusti abdi baloba dosa rumaos Gusti engke kumaha abdi pangkat abdi kumaha abdi santet nulungan iwa Gusti bacakeun kurang shalawat ka Kanjeng Rasul mampu shalawat maca shalawat tah berekeun ka Kanjeng Rasul engke ditampi ku Kanjeng Rasul ti malaikat disodorkeun tah Kanjeng Rasul si anu bin anu ka anjeun shalawat ieu sapoe ieu poe ayeuna teh sakieu hari pakainya dikabar gembirakeun ka kolotna geus paeh tah anak mana teh maca sholawat begitu disodorkeun ka kolotna bungahan dirinya cara berarti urang cara ngabungakeun kolot nu geus eueuh teh sing loba maca sholawat tah teu urang mah nya penting lah kolot mah nya tah kitu tah nyahun geuning ari anu bakti mah nyahun ilmu mah geuning kitu tah ka kolot teh jangan teh. Nah, sholawat gayar kurang, cokot kurang, dek kuratif, dek kumanakib, cokot eta kapangkatan, nepikeun ka jelema, nepikeun ka dibijilkeun kapangkatanna. Nu tadina dirahasiakeun ku Allah, dibijilkeun. Mana dibijilkeun? Urang ayeuna contoh-contoh para wali nyahok kehebatan-kehebatan para wali. Khuarikna dikaluarkeun ku Allah, teu bisa disebutkeun. Mana? Loba urang sok jarah, ka mana urang jarah? Ka Ba Uci urang jarah geus kanyahoan dikaluarkeun ku Allah eta. Padahal disebutkeun. Ayeuna urang temurani kelas-kelas Ba Uci, anak urang bere di urang-urang para jamaah salena kiai-kiai anu memang khusus buka kapangkatan rama we kuburan teh nya. Tingkat garuk gunung Cikur urang tah kawaru gitu masyaallah. Cirina geus maot ge loba nu ngajarahan. Anu jadi masalah kaya lamun Pak Aros paeh anu ngajarahan apa ulun. Itu tuh. Jika nanti ku anak lagi hampir digusur. Pak tong na ieu cenah gitu. Salah bapak payah teh ka dikubur teh ieu urang pindahkeun ka itu ka jatuh. Mereksek ya anaknya nya. Masyaallah Gusti dari gitu tah. Kade lamun kuburannya ari nu taya ujur sar'i mah tong sok dibongkar-bongkar. Ti bangsa kada neangan untung mah kebon nu kolotna, kebon nu mana dikuburkeun dirinya hak manehanana. Atuh kurang kada dipindah-pindahkeun. Kirang barang urang nambahan mah taneuh teh. Kitu nya, entong digusur atuh taneuh mana dirinya. Gitu. Abahna dirinya dikuburkeunana. Kitu tah. Padahal teh ujur sar'i pada zaman saya. Padahal ujur sar'i heula tuh gagabah. Emang geunahan gitu, cobaan we. Kumaha ke lamun anu kuburan teh begitu nu ahli kubur teh begitu dipindahkeun teu betaheun kana kuburan anyar. Itu teu betaheun. Teu betaheun. Lain masalah teu betaheun jeung teu betaheunana tapi sing boga karunya da aya ujur sar'i kecuali ketika urang sisi wahangan kuburan teh namun diantep ieu kuburan teh bakal rempag ieu bakal eueuh jasadna ieu pindahkeun maka atanapi jelema teh keur naon keur kaayaanana memang kaayaan dina uzur sar'i nu pibahayaeun eta mah gede kan. Nah kitu tah tanda pangkat teh seueur tanda-tandana gini loba tanda-tanda anu kitu teh di antarana aya perbedaan dina karakterna berubah pada zaman saudara berubah. Urang lamun ningali jelema nu ahli Allah nu daek zikir ka Allah daek maca salawat ka Allah begitu ningali ge anteng gitu geunaheun kitu teh ningali banget tak kiai nu asli geunaheun lamun urang ningali paros ceuceup seul jadi maling kesal gitu ada Jawa Saudara.
soalnya mungkin mah jelema mencekeun orang itu masa mencekeun. Mencekeun. Masya Allah Gusti, sakit aja. Tapi kita ada masalah, tapi tong salah farasnya. Faras kayak dengki ya, nongkrongnya di musola wae. Tara jauh-jauh beduk ya. Tara. Bener lain wong ya. Coba, ngan lamun pelbas bukan diudangkeun. Jadi pelbas subuh bukan diudangkeun. Gitu. Gualak we manusia. Masyaallah Gusti tadi. Terbiasa gitu Gusti dagang. Nah, eta kapangkatan urang tah. Robah urang kapangkatanana. Mulai kurang robahkeun tidinya. Nu tadina asal urang naon cara salat sunat gawean. Nu tadina urang tara istighfar gawean. Nu tadina urang tara maca shalawat urang. Itu. Nu tadinya urang teu getol dina maca manakib baca. Eta teh kapangkatan. Kapangkatan. Moal aya pangkat dirinya lamun urang teu ngamalkeun. Moal aya naon pangkat teh eta lamun urang ningali pangkat nu paling dominan dina pangkat ngarahi pangkat teh hiji ti guru. Nu kadua doa tinu jadi kolot. Gitu. Nu katilu ngeraih kapangkatan teh urang loba ladang-ladang. Gitu. Jadi ternyata pangkat-pangkat eta teh aya pangkat khusus kumaha urang pengabdianana. Gitu. Termasuk urang ngahidmat, gitu ngahidmatna eta teh aya. Seperti orang ngahidmat ka kolot, gitu bager ka kolot. Tak eta bukan pangkat masing-masing. Kalau urang bager ka kolot, ge bakal boga pangkat masing-masing. Urang galak kan jadi kolot, engke bakal karasa. Itu. Urang bager ka kolot bakal karasa kabageran urang teh. Gitu. Bakal karasa, kabeh teh bakal karasa masyaallah. Nah, supaya urang di dieu supaya urang seimbang dikuncian ku urang. Nah, mulai tidinya bacakeun shalawat supaya naon? Supaya nyaho tidinya teh. Seetik naik terus naik. Nah, ternyata pangkat nu kieu mah lain jangan dihebatkeun, lain jangan diogokeun, lain bentukna lain hayang diwahkeun. Makin kurang nyaho dina ngaji teh makin nyaho lobana kakurangan dina diri urang. Nah, eta itu terkadang urang mah ayeuna urang mah ngaji teh di mah pantes ustaz mah cenah daek ngaji ge coba lamun kayak Mang Ajit ngajina moal tentu daek. Itu teh. Ayeuna urang mah nyaho aya paros mah teu puasa ge tiba ukur 3 poe, ting 3 poe, ting 2 poe puasana. Ting pantes ting henteu tah. Ting nyaho ting henteu mena hukumna meureun pantes teh nyaho. Kitu. Da ka nyahoan atuh puasana tibang 2 poe kitu ge pertama sakali daerah. Kitu dengaranna puasa pertama daerah ieu ge kitu. Terus kaluarna teh dek lebaran da berdek saya daging di imah kitu salebihna biasa we juhur mah ngopi. Kitu. Gitu ya. Tapi Ramadan ini orang kontrak parasah, orang kontrak itu bajar teh haus na, itu air dengan kopi kamah haji atau mah haji berbeda dia, pinter jadi jalan teh, istirahat lah jangan ada kopi ada bulan Ramadan istirahat lah, ya masalah Gusti dah. Ternyata kita tak indah na paras teh bener bari jeung seuri bari jeung kanyahoan teu nyahoan. Jadi pantas gitu, pantas. Dalam kurang dari panteskeun dikira sari itu panteskeun para jamaah sadaya. Jeung deui sok ningalina kieu urang mah kadang-kadang abdi sorangan sok hese nyaho tapi pelbahan teu nyaho mah harus sakira teu nyaho. Gitu. Ternyata geuning bangsatan kieu urang dibandingkeun paras gitu. Eta kitu. Urang mah meureun rada normal, aya parasa pantes teu normal.
Itu aja sudah masalah istilah gitu. Allah Akbar eta teh jadi kahinaan urang ternyata orang teh makin ningali paras teh orang teh makin hina. Bener makin hina. Kalau ningali paras ya, urang makin hina lain paras anu hina. Urang ternyata hina teh. Aing rada hidang paras kok mah teh hidang. Asal istilah. Teh hidang teh cek hukum. Cek hukum, lain cek Jerman, cek hukum. Lamun nyebutkeun teh hidang kudu aya dasar hukumna. Gitu. Seperti orang geuleuh ka jelema ahlina ahli maksiat, kudu eta mah. Kade ulah di kieu. Aduh aing ngaresep deui ka jam lain teh. Naon sahobna? Ieu alus bener sok mere wae pagaweana pantes. Itu ulah dipanteskeun ulah. Geuleuh tetep. Jelema nu bermain kana riba diresepkeun pantes dipantes teu meunang dipanteskeun. Teu meunang kade geuleuh we. Da urang geuleuh ge lain geuleuh. Monis ka jelema monis kana anu teu sesuai ku sabab Allah geuleuh. Itu jadi itu disangka orang bersada geuleuh itu jadi geuleuh teh kadieu itu menang urang makhluk mah teu meunang ngageuleuhan ka makhluk itu meunang saeutik ge urang teu meunang ngahinakeun ka makhluk tonggoreun ka makhluk ka ucing teu meunang gitu urang ka makhluk komo makhluk itu eta kan ciptaan Allah urang ciptaan Allah banyak ciptaan jeung ciptaan saling cemooh saling ngagoreng teu pantes tepantes saranya masyarakat tepantes ngan makhluk bisa ngagorengkeun ka eta makhluk ku sabab Allah ge ngagorengkeun ka eta makhluk eta mah kudu tah kos jelema nu sombongan deui da teu dibenci ku Allah dibenci anu sombong mah tapi aya pelebang sombong bisa disombongan gitu tuh. Nah ya para jamaah sadayana iyalah urang di mana nyata nu insyaallah urang pek geber urang kusabab anu kieu mah butuh ketenangan butuh urang itikad nu kuat kusabab dina prial ekonomi mah sok terkadang loba dorongan tapi terkadang urang dina ngaraih pangkat ieu mah eueuh dorongan seeutik oge teu aya dorongan teu aya ieu mah iwal urang nu molahna sorangan kajenting cek guru sia sok baca ieu ngan biasana mah ngaraih pangkat kieu teh lamun dina alik mah dididik langsung maneh isukan wiridan sakieu setor ke wiridan sakieu setor puasa geus barapoe sakieu ke tidinya maneh geus macana sabaraha sampai eta sakieu setor kanyahoan karek kitu ai geus kieu mah kan teu bisa kitu teu bisa gitu iwal naon iwal urang walahkeun ku diri urang mulai tah minimal geura 100 heula aing sampai 100 kuat teh nya eta salawat mulai kurang 100 heula ke kadovena 200 eta teh tong salah eta teh iwal urang nu ngagerakkeun diri urang ke nu bogana kitu jene jeung batu jeung urang jeung batu urang. Nah, eta dina raih pangkat loba kapangkatan kita termasuk urang dina Tuan Senge pangkatna lain kira Masya Allah waliun min aulia Allah ieu teh gausul adzam para jamaah sadayana sakabeh para wali-wali eta kabeh ge dina handapeun Tuan Syekh Masya Allah gagah lain kira matakan orang terus para jamaah sadayana orang terus kurang hektar sempatkeun urang dina sabulan setiap sebulan sekali urang dina manaki terus awas. Nah urang teruskeun urang ngajengkeun ku sareng urang kedap deui dina bulan Rajab berarti Rajab teh sekitar 10 poean di insyaallah nya di mana para jamaah sadayana dina ieu bulan Rajab cek Gusti Allah dawuhan Gusti Allah nu di mana para jamaah sadayana dina masalah bulan Rajab ieu teh nyata urang teh ngajadikeun di mana para jamaah sadayana inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum saknyana
bilangan bulan teh cik Allah eta aya 12 bulan. Nu 12 bulan eta aya arba'atu hurum, 4 bulan nu dimuliakeun ku Allah. Masya Allah. Kitu teh nya. Urang lamun cara urang dina naon? Ya dina masalah urang dina masalah Rajab mana cenah dimuliakeun teh hiji urang Zulqa'dah. Kan bulan Zulqa'dah teh alus. Dan Zulqa'dah teh. Di bulan Zulqa'dah teh disebutna bulan Hafid. Bulan Hafid. Kedua bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Ya. Surah keutamaan bulan Zulhijjah. Keutamaan Zulhijjah. Terus bulan Muharram termasuk bulan Rajab. Bulan Rajab. Di bulan Rajab mah lain kira keutamaan. Lain kira. Mana orang dina bulan Rajab ieu? Bulan Rajab para jamaah sadayana. Inna Rajab syahrullah wa sa'bana syahri wa ramadana syahri ummati. Jadi cek Kanjeng Rasul sanyanyana ali bulan Rajab teh bulan Allah, wa sa'bana syahri bulan Sa'ban teh bulan kaula cek Kanjeng Rasul, wa ramadana syahri ummati bulan Ramadana bulan umat kaula. Nah, dina ieu bulan Rajab teh ieu para jamaah sadayana ngajadikeun urang supaya jadi dina bulan Rajab teh urang supaya bisa ningkatkeun gitu. Takkan disebutna aya dina Rajab teh 3 hurufna ro jim ba gitu. Naon airokna ra'uhu yadullu ala rahmatillah. Airokna teh eta teh nyata rahmat Allah. Mintakan jelema dina bulan Rajab mah eta dirahmat ku Allah. Mintakan bulan Rajab mah usahakeun urang tong migawe maksiat. Na bulan Rajab tong migawe maksiat. Naon sababna? Sabab dina bulan Rajab teh eta bulan Rajab mah setiap amal kahadian hiji dibalas ku Allah 70. Bulan Saban 700. Bulan Ramadan 1000. Di bulan Rajab nepikeun ka bulan Saban jelema mulai pelit didinya. Bulan Ramadan nemen meditna. Ranginang dek tidak ada kuicuna ulah lu jalan rebaran jananya tong jalan rebaran ulah itu orang Jawa saya nyahon iblis teh dina Rajab nyahon pahalana, dina Saban nyahon pahalana, Ramadan nyahon pahalana, nyahon mulai di bulan Rajab jelema diganggu didinya supaya teu meunang ngaraih ke kapangkatan dina bulan Ramadan. Lamun teu bisa ngabereskeun bulan Rajab, moal beres bulan Ramadan. Contohna saha? Tuh. Molotov pae papas. Ku sabab geus dikelola ku setan di bulan Rajab. Kade siasatna bulan Rajab. Ieu tong dianggap urang teu ti ayeuna diganggu. Dianggap di bulan Rajab. Bulan Rajab yang mulai puasa geus Korea. Gitu. Geus males mulai hayang puasa asa biasa dah langka praja mah saya puasa bulan Rajab diserda langka aya ge paling gini bener itu ge daripada upah gawean itu nya usaha Rajab. Nah kadang-kadang bulan Rajab aya tanggal 1 teh nyaho praja mah sadana iraha beda jeung kapukurnya kapupurnya rahun tanggal 1 anu ke urang puasa minimal atuh 3 poe. Nah itu teh minimalnya 3 poe teh da kitu dididikna atuh minimal urang puasa 3 poe. Da eta mah nyaho orang pahala sapoe sarojeng 3 tahun pahalana, pahala kadua poena sarojeng 2 tahun, pahala katilu poena sarojeng 1 tahun, pahala nu kaopatna ka 4 poena sarojeng sabulan terus gitu. Pahala 3 poe berarti orang sarojeng 6 tahun pahalana. Eta teh kitu nya.
Masya Allah. Keparah gitu. Nah, jadi kurang mulai ti ayeuna benahan Rajab mulai kurang supaya hasil. Urang para jamaah sadayana. Urang lamun hayang beres naon wae ge mulai ti awalna beres heula. Lamun jelema ngabangun, begitu ngabangun, begitu ngabangun, bahana teu bener, mah bener ngabangun. Kajenting arsitekna hebat, kajenting arsitekna lain kira mahalna, tapi lamun bahana goreng tetap jadi goreng kana bener. Urang nyieun kue naon wae, lamun bahana goreng, wah ngeunah kana kue. Urang ge ndek melak pare bibitna kudu nu unggul atuh. Lamun bibitna urang ndek melak pare, begitu urang ngabibitkeun bahana goreng, parena sawahna kajenting alus, tetep berak loba, tetep mah bisa Masya Allah goreng tetep. Tah urang ge ngolahna di bulan Rajab teh kudu kitu. Mulai di Rajab teh, mulai orang Rajab obat di Rajab dimulai mantakan ke Raja Mahsadena sehingga ieu teh ngajadikeun perubahan kurang mulai dirobah Rajab. Tah lamun jelema mulai tidinya ngaitikadan mulai Rajab aya dek mulai dek puasa dek sapoe dek dua poe dek teu poe enggak gitu. Bahkan dia para jamaah sadayana ieu mah fadilah dina Rajab ke urang bahas dina masalah Isra Mi'raj nama. Hukiana imra'atan fi baitil muqaddas kanat abadatan ijaja asyarul Rajab taqra kulli yawm qul huwallahu ahad isnatai asyar marratan ta'zima lahu wa kanat tanazzal libas al-atlasu wa talbasu sawbal balasi. Di dia dihikayatkan aya hiji awewe di Baitul Muqaddas. Etap awewe teh abidatan ibadah di mana ijazah syarul Rajab, di mana datang Rajab teh ibadah. Osok macakeun setiap datang bulan Rajab teh taqra kulli yaum dina setiap poena teh maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 12 kali maca qul lawan di bulan Rajab. Begitu dirinya eta 12 balik tajiman ngagungkeun kana bulan Rajab wa kanat tanazza'u libasa termasuk eta awewe teh sok make ginding pakaianan dirobah ginding alus make pakaianan ngagungkeun ngaranna ngagungkeun urang lamun boga semah ka imah semah jelema gedean kan urang teh sok nya nganu pantes baju teh daerah tuh urang dicarekan ku majikan ari bapak sia kunaon make kaos. Hei ganti, pan indek ayak kiai datang ke mau urang atuh era urang lamun teu make kaos mah ganti kurang make baju koko, make kopiah, make samping. Eta teh kan ngagungkeun ngaranna. Ngagungkeun cara pengagungan malah kirang bara di karpetan mah. Gitu. Kan biasa kalau ada kayak pejabat tapi karpetannya karpetan gitu usut disambut sagala. Teu disambut penghinaan ngaranna. Itu tuh, insyaallah. Iya ge, urang dek datang bulan Rajab. Lain kila bulan Rajab teh, itu Rajab teh makhluk Allah. Anu di jerona pinuh keutamaan, pinuh maghfirah Allah, pinuh rahmat Allah. Makanya kurang disambut. Kumacarana tadi mulai kurang begitu iya awg dina setiap bulan Rajab dirobah. Pakaian anu alus gitu tah Masya Allah padahal mah biasanya mah terang alus dina bulan Rajab mah nu alus urang oge dina bulan Rajabna di gindinya para jemaah sadayana
Begitu beres dirinya eta awewe teh nyata padahal biasa masuk make pakaian nu kasar dina bulan Rajab mah ganti kudu lembut. Pamarodat fi Rajabat terus eta awewe teh gering dina eta bulan Rajab eta awewe teh gering begitu gering wa ausat ibnaha di ayat fanaha ma balasaha wasiat kanu jadi anakna cek eta mana ujang lamun mak maot kuburkeun ku ujang ngan fakapanaha ibnahuma fisyab engke bila mana mak maot kain kapanan ngan kain kapanan anu kasar kain kapanan anu kasar tong lembut. Begitu diceritakan eta awe teh maot begitu maot terus di kain kapanan ngan eta anakna teh teu ngadengieun kana wasiat makna begitu teu ngadengieun anu asalna mah kumaha teh diwasiatan kudu di kain kapanan anu kasar ku sabab riaan linnasi ku sabab eta era ku tatanggana ku jelema mana teh beureun maing banyak maing beureun di pakaian beureun di kain kapanan anu kasar anu goreng geus ganti kudu alus era ku jelema banyak ku aing teu kabeuli kudu alus diganti tah teu ngadengekeun kana wasiat makna begitu dirinya dikuburkeun eta mana eta anakna paroaha fil manami faqalat ya budaya lima lam tahwiz biwasiati anak kaula kunaon anjeun atuh teu dicokot eta wasiat kaula teu didengekeun begitu eta mainan ngimpi Raja Masada jeung mana teu ngawaro sia mah jadi anak teh loncek bahasa urang kitu lain didengekeun omongan aing bareto kunaon ku sia geuningan teu ngawaro eta budakna langsung ngorejat hudang begitu hudang ka Raja Masadana eta didinya fa'an tabaha fajaha wa nabasa qabruha nyaring begitu nyaring luas eta budak teh kusok mana teritoun begitu nyaring langsung mangkat ka kuburan mana digali ta kuburan digali nek digantikeun Masya Allah falam yajidha fi qabriha wa tahayyara eta begitu digali kuburanana jasad mana teu aya jasad mana Masya Allah wa bakae bukan syadidan eta anakna langsung cerik langsung jejeritan begitu jejeritan anu banget cerikna begitu jejeritan fasumianidaan yaqulu imma ama alinta anna man adama syahruna rajab begitu mayana cerik ngadengi aya anu sora ecek eta sora ma alinta anna man adama syahruna rajab anjeun nyaho teu eta teh kealiman dina bulan Rajab la natrukahu fil qabri moal mungkin kaula ninggalkeun eta jelema sorangan di jero kuburna kusabab eta jelema teh ngamulyakeun kana bulan Rajab jadi nu puasa bulan Rajab anu ngalakeun kehadiran bulan Rajab anu eta ngagungkeun ka Rajab maka eta jelema di alam kuburna moal sorangan para jamaah sadayana gagahnya langsung ku Allah itu istimewa udah ngagungkeun bulan Rajab matakan bulan Rajab mah dapur teh bukakeun gitu dapur teh bukakeun sugana aya nu rek ngadeung ngawadah gitu ya masalah nah ieu dina Rajab sehingga Rajab teh ternyata rohna teh rahmat nu kadua jimna naon ari jimna Rajab teh dina Rajab teh para jamaah sadayana jurmal abdu wa ba'u yadillu ala birrillah dina jimnate ala birrillah eta teh nyata Masya Allah
nu ngajadikeun kenupasan ti Allah mantakan dina bilillah urang lamun ningali para jamaah sadayana dina Rajab teh hiji rahmat ti Allah, kadua bilillah, katiluna para jamaah sadayana eta teh dina bakna teh eta nyata ngajadikeun hiji warahmati falaya birri warahmati falaya kilaka haram. Mentakan eta keutamaan jeung deui disebut urang dina Rajab teh Rajab aya dina Rajab teh para jamaah sadayana ieulah nu ngajadikeun anugerah ti Allah sehingga jelema anu eta ngagungkeun di bulan Rajab bakal menang magfirah ti Allah. Mantakan ayat disebutna Rajabiyun. Jadi jelema anu puasa di bulan Rajab mah kaasupkeunana nyata kana Rajabiyun. Rajabiyun dan kira. Napikeun kanan. Cek Kangjeng Rasul ayatul lailatul miraj naharon bawa minal asali. Kaula teh ningali keur nalika mi'raj ningali wahangan teh masyaallah eta wahangan teh amis caina teh amis leuwih amis tibatan madu termasuk leuwih tiis tibatan es jeung sengit leuwih sengit nyaeta tina misik dirinya Kangjeng Rasul fakutul Jibril min man hadza Jibril ieu naon wahangan saha teh wahangan naon ieu wahangan teh masyaallah kumeunahna ku amis-amisna meuli awis leuwih ti madu ku nyata ku tiis-tiisna leuwih ti es ku seungit-seungitna minal misik tina misik cek eta malaikat Jibril qala liman shalla alaika fi Rajab ieu teh nyata jelema nu maca shalawat di bulan Rajab termasuk eta jelema nu daek takjim di bulan Rajab ngagungkeun dina bulan Rajab kullun nasi jiaun setiap jelema kabeh jiaun yaumul kiamah eta bakal dahaga bakal lapar eta jelema ilal anbiya terkecuali para nabi wa ahlihim jeung ahli-ahli para nabi wa shaimu Rajaba jeung nu puasa dina bulan Rajab wa sya'bana jeung puasa bulan Syaban wa ramadhana jeung puasa bulan Ramadan fa innahum subba'un saknyana eta jelema nyata eta golongan-golongan para nabi jeung ahlina jeung jelema anu puasa bulan Rajab jeung Syaban jeung Ramadan eta mah la tu lahum wala az eta mah moal lapar jeung moal haus ke dina poe kiamahna jelema lamun rajin puasa di alam dunyana ke di poe kiamahna moal lapar beda deui jeung jelema ngan doa we puasa tara bakal lapar di ditu bakal lapar bakal urang kamu lainnya insyaallah eta dina perkawis bulan Rajab. Jadi seureukna pembahasan Rajab urang salit-salit wae itu kumargi aya mah wengi teh tos wengi teh para jamaah sadayana kituna mudah-mudahan urang dina ngaos ayeuna hiji petik ku urang korejatkeun diri urang mulai minimal tong ditinggalkeun ku urang aosan shalawat kitu perbaiki mulai ti ayeuna ke urang supaya menang hikmah jeung faedahna beda rasaanana urang dina ibadah teh asa hayang kana husu bari jeung teu bisa husu asa hayang bener ka jeung teu bisa bener kitu tah aya rasa hayang geus bagus jelema mah itu geus bagus itu urang diajar mulai usaha teh mulai di tayangan anu maslahat nu madorotah bu kitu tah aya rasa-rasa eta kana kitu insyaallah para jamaah sadayana bismillah ngapunten bila ada pertanyaan terus mengerti saking alhamdulillah orang naik ngaji pada jam mulai capek pada jamaah sadayana komo di bangan jeung kahujanan jabat tiris gitunya coba usuk tuluh deh teu masaknya deh karunya mulai dimasak kita banyak punten para jamaah cekap wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.